Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Yajibu wajib naon saumu Ramadhana puasa bulan Ramadan bi ahadi umurin ku salah sahiji pirang-pirang perkara. Khamsatin anu 5. Ahaduha ari salah sahijina itu umurin khamsah bikamali Sya'bana eta tetep kalawan sampurna 6 bulan Sya'ban. Salasina tegesna 30 naonana yauman poena. Wathaniha jeung ari anu kaduana itu khamsah atawa umur biru yatil hilali eta tetep ku ningalina hilal atawa bulan fi haqiman di hakna jalma roa anu ningali si manhu kana hilal. Wa in kana jeung sanajan bukti si man fasiqon eta nu pasek. Salisuha jeung ari nu katiluna itu khamsah atawa umur bisubutihi eta tetep kalawan tumetepna hilal fi hakiman di hakna jalma lam yaro anu henteu ningali si man hu kana itu hilal bi adli syahadatin kalawan adil syahadah adil persaksian. Warubi wahajing ari nu kaopatna itu khamsah atawa umur bi akhbari adli riwayatin eta tetep kalawan bejana jalma anu adil riwayah mausukin anu dipercaya sahabihi itu adlin sawaun waqa'a sarwa bayatu miba fil qalbi dina hate naon sidquhu benerna itu adlin amla atawa henteu itu waqa'a aw ghairi mausuqin atawa henteu anu dipercaya sahabihi itu adlin in waqa'a lamun tumiba fil qalbi dina hate naon sidquhu benerna itu ghair mausuq. Wa khamisuha jeung ari nu kalimana itu khamsah atawa umur bidzanni dukhuli ramadhana eta tetep kalawan sangka asupna bulan Ramadan bil ijtihadi kalawan jalan ijtihad fiman di jalma ishtabaha anu saliru alaihi ka itu si man naon dalika itu dukhulu Ramadan. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Syurutu sihatihi ari pirang-pirang syarat sahna saum arba'atu asya'a eta 4 pirang-pirang perkara. Islamun tegesna kahiji Islam wa aklun jeung kaduana berakal wa niqaun jeung katiluna bersih minawi haidin tina umpama haid wa ilmun jeung ka opatna nyaho bikaunil waqti kana kabuktianana waktu qabilan eta nu narima lisaumi kana puasa. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Syurutu wujubihi ari pirang-pirang syarat wajibna saum khamsatu asya'a eta 5 pirang-pirang perkara. Islamun tegesna kahiji Islam wa taklifun jeung kaduana taklif kaperdih wa itaqatun jeung ka tiluna kuat wa sihatun jeung ka opatna sehat wa iqamatun jeung kalimana iqamah mukim. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Arkanuhu ari pirang-pirang rukuna saum salah satu asya'a eta 3 pirang-pirang perkara. Niatun tegesna kahiji niat lailan dina waktu peuting di kulli yaumin pikeun saban-saban poe fil fardhi dina puasa fardu. Wa tarku muftirin jeung kaduana tinggal anu matak ngabatalkeun dakiron barina anu inget mukhtaron tur anu pamilih sorangan ghairo jahilin tur henteu bodoh ma'dzurin anu diuduran itu jahil waso imun jeung katiluna jalma anu puasa. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Wa yajibu jeung wajib ma'al qodoi sarta na qada lisaumi kana puasa naon al kifaratul udma kifarat udma wa ta'ziru jeung ta'zir ngawiwirang alaman kajalma absada anu ngabatalkeun tawa anu ngaruksak si man saumahu kana puasa na man fi ramadhana dina bulan Ramadan yauman dina sapoe kamilan nu sampurna bijimain tamin kalawan jima nu sampurna athimin anu dosa bihi ku itu jima lisaumi karna arah-arah puasa. Wa yajibu jeung wajib ma'al qodoi sarta na qada naon al imsaku ngeker lisaumi kana puasa fi sittati mawadhi'a dina genep pirang-pirang tempat. Al awalu ari nu kahijina fi ramadhana eta tetep dina bulan Ramadan la fi ghairihi henteu dina liana Ramadan. Ala muta'addin kajalma nu ngahaja bi fitrihi ku bukana itu si muta'add. Wasani jeung ari nu kaduana ala tarikin niyati eta tetep kajalma nu tinggal niat lailan dina waktu peuting fil fardhi dina puasa fardu.
Wasalisu jeung ari nu katiluna alaman eta tetep ka jalma tasahharo anu manjing sahur atawa anu janari si eman donan bari anu nyangka baqo al-laili kana masih tumetepna peuting fabana tuluy pertela naon khilafuhu sulayana don wa rabi'u jeung ari nu kaopatna alaman eta tetep ka jalma aftoro anu buka si eman donan bari anu nyangka al-guruba kana surupan naon poe fabana tuluy pertela naon khilafuhu sulayana itu don aidon deui wal khamisu jeung ari nu kalimana alaman eta tetep ka jalma bana anu pertela lahu ka itu si eman lahu ka itu si eman yauma salasi sya'bana dina poe 30 bulan Sya'ban naon annahu saanyana itu yaum min Ramadana eta tetep tina bulan Ramadan wasadisu jeung ari nu kagenepna alaman eta tetep ka jalma sabaqo anu miheulaan hu ka itu si eman atawa anu kapilepas hu ka itu si eman naon maul mubalaghati cai ngabangetkeun min madmadotin tina kakemu wastin syakin jeung nyingreup cai kana irung faslun ari ieu teh fasal ya betul batal naon as-saumu puasa biriddatin ku sabab murtad wa haidin jeung ku sabab haid wa nipasin jeung ku sabab nipas awiladatin atawa ku sabab ngajuru wa jununin atawa gelo walau lahdotan jeung sanajan eta sakedeung kabi igmain jeung ku sabab sakalor wasakrin jeung weureu atawa mabok tak ada nu ngahaja-haja si jalma bihi kana itu sakrin ina ghama lamun sakalor si jalma atawa tiasa deui ieu teh tak ada nu ngahaja-haja si jalma bihi kana itu leres kana sakrin katang ina ghama lamun sakalor itu si jalma jami'an nahari dina sakabehna poe faslun ari ieu teh fasal al iftaru ari buka fi ramadana dina bulan Ramadan arba'atu anwa'in eta 4 pirang-pirang warna wajibun tegasna kahiji anu wajib kama sapertikeun buka fil haidi anu tetep itu emma di awewe anu haid wan nufasai jeung awewe nu nipas wajaizun jeung kaduana buka anu wenang kama sapertikeun buka fil musafiri anu tetep itu emma di hakna jalma anu nyanyabaan wal maridi jeung jalma anu gering wala jeung katiluna henteu wajib wala jeung henteu wenang kama sapertikeun buka fil majnuni nu tetep itu emma di jalma di hakna jalma anu gelo wa muharramun jeung kaopatna bukan nu diharamkeun kaman sapertikeun jalma akhara anu ngahirkeun itu si eman qada ramadana kana qada puasa Ramadan ma'at tamakkunihi sarta kongangna itu si jalma si eman hatta doko sehingga rupek naon al waktu-waktu anhu tin itu qada wa aqsamul iftari jeung ari pirang-pirang babagian buka arbaatun eta 4 aidon deui ma tegasna kahiji buka yalzamu an wajib bihi dina emma naon al qada'u qada wal fidyatu jeung fidyah wa huwa jeung ari itu ma yalzamu isnani eta aya 2 al awalu ari nu kahijina liftaru eta buka li khaufin karena mikasieun ala ghairihi ka lianna si jalma wasani jeung ari nu kaduana liftaru eta buka ma'a ta'khiri qada'in sarta ngahirkeun qada ma'a imkanihi sarta kongangna qada hatta ya'tiya sehingga yen datang naon Ramadanun akharu bulan Ramadan anu sejen saniha ari nu kaduana itu kamana berarti kana arba'ah ma eta buka yalzamun wajib pi dina emma naon al qada'u qada dunal fidyati barina henteu wajib fidyah wa jeung ari itu ma yaksuru eta loba itu emma kamu ma alaihi sapertikeun jalma nu sakalor wasalisuha jeung ari nu katiluna itu arba'ah ma eta buka yalzamu anu misti pi dina emma naon al fidyatu fidyah dunal qada'i barina henteu wajib qada wa huwa jeung ari itu emma syaikhun eta kolot kabirun anu geus pikun itu syekh Warabiwah jeung ari nu kaopatna itu arba'ah la eta teu wajib fidyah wala jeung teu wajib qada wa huwa jeung ari itu la wala al majnunu eta jalma gelo alladzi anu lam yata'adda nu tengah haja-haja itu ladzi bijununihi ku gelona itu ladzi
Faslun ari teh fasal alladzi ari anu la yuftiru anu henteu ngabatalkeun itu ladzi mimma tina perkara yasilu anu nepi atau anu asup itu ma ilal jaufi kana beuteung sab'atu afrodin eta 7 pirang-pirang perkara. Ma tegasna kahiji perkara yasilu anu nepi ma ilal jaufi kana beuteung binisyanin kalawan sabab poho au jahlin atawa teu nyaho au ikrohin atawa dipaksa wa bijiryani roikin jeung kusabab berjalanna ciduh mimma tina perkara baina asnanihi nu tetep ma di antara pirang-pirang huntuna si jalma. Wa qadan jaza bari nyata apes si jalma an majjihi tina ngutahkeun atawa nyiduhkeunana itu roik li udrihi karena udurna si jalma. Wa ma jeung perkara wasola nu nepi ma ilal jaufi kana beuteung wa kana jeung bukti ma gubaro torikin eta kekebul jalan. Wa ma jeung perkara wasola nu tepi ma ilahi kana itu jauf wa kana jeung bukti ma gorbalata daqiqin eta kekebul tipung au dzubaban atawa laleur to iron anu hiber au nahwahu atawa sabangsana itu dubab. Wallahu jeung ari Gusti Allah a'lamu eta nu maha uning Allah bisawabi kana bener. Nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya Allah ka Allah al-karima nu bahabageuran Allah bijahi nabiyhi kalawan pangkatna nabi na Allah al-wasimi anu sae budi pakertina ayyukhrija kana yen moga ngaluarkeun Allah ni ka abdi minad dunya ti dunya musliman barina anu Islam wa walidayya jeung ka indung bapa abdi wa ahibbai jeung ka pirang-pirang kakasih abdi wa man jeung jalma ilayya anu ka abdi intama narima subangsa atau ngaruntuy atawa sami sareng nganasab lah itu man wa ayyaghfiro jeung yen muga ngahapunten Allah li ka abdi walahum jeung ka itu nu kabeh muqhimatin kana pirang-pirang dosa gede walummaman jeung pirang-pirang dosa leutik wa shalla sareng muga maparin rahmat sa Allahu Allah ala sayyidina kadunungan urang sadayana Muhammad ibn Abdillah tegasna Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib ibni Hashim bin Abdi Manaf Rasulillah tegasna utusan Allah ila kaffatil khalqi ka sakabeh makhluk Rasulil malahimi anu jadi utusan pirang-pirang peperangan Habibillahi anu jadi kekasih Allah al-Fatihi anu ngabuka al-khatimi anu nutup anu jadi pembuka al-khatimi anu jadi penutup wa alihi sareng ka kulawargi na Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna Kanjeng Nabi ajma'ina tegasna sadayana walhamdu jeung ari sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah sifatna Allah rabbil alamin zat anu mangeranan sadaya alam. Alhamdulillah logat Sunda kitab Safinatun Najah tikawit dugi ka akhir parantos rengse mudah-mudahan aya manfaatna khususna keur kuring pribadi umumna keur samudayana hapunten bilih aya kalepatan wallahu a'lam bissawab.